Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Innallaha sayaktosna Gusti Allah harrama eta ngaharamkeun Allah alaikum ka aranjeun uquqal ummahati kana nyari pirang-pirang indung wa udal banati jeung ngubur koropaes anak awewe waman an jeung kana nyegah wahati jeung menta wakariha jeung mikangewa Allah lakum ka aranjeun kila waqala kana kil waqala cenah eta teh wakasrata suali jeung kana ngalobakeun pertanyaan wa atal mali jeung ngamomoler nganoler-noler harta. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim anil Mughirah bin Syu'bah katampi ti Mughirah bin Syu'bah. Innallaha ta'ala sanyana Allah ta'ala yudni eta ngadeukeutkeun Allah al mukmina ka jalma anu iman payudhu tuluy merenahkeun Allah alaihi ka mukmin kana fahu kana pitulungna Allah wa yasturuhu sareng nutupan Allah ka mukmin minan nasi ti manusia wa yuqarriru sareng natepkeun Allah bidunubihi kana pirang-pirang dosana mukmin wayaqulu tuluy ngadawuh Allah mata'rifunaha terang anjeun dzamba kadza kana dosa anu mata'rifu naha terang anjeun dzamba kadza kana dosa anu wayaqulu tuluy ngawaler ieu si mukmin naam sumuhun aya rabbidu pangeran abdi hatta idza qarrarahu sehingga di mana-mana netepkeun Allah ka mukmin bizunubihi kana pirang-pirang dosana ieu si mukmin waroa jeung ningali ieu si mukmin pinapsihi dina dirina ieu si mukmin annahu kana sayaktosna si mukmin teh qad halaka eta nyata geus cilaka ieu si mukmin qala ngadawuh Allah fa inni tah sayaktosna kami qad satartuha eta nyata geus nutupan kami kana itu dzunub ala kana itu nafsi alaiha kana itu dunub di dunya wa ana sarang ari kami teh agfiruha eta ngahampura kami kana dunub laka pikeun anjeun al yauma dina poe ieu sumayu tuluy dibere ieu si mukmin kitaba hasanatihi kana tulisan pirang-pirang kahadeanana si mukmin biyaminihi kalawan leungeun katuhuna ieu si mukmin wa amal kafiru anapun ari jalma kafir wal munafiqu sareng jalma munafik payaqulu tuluy ngadawuh saal asyhadu pirang-pirang saksi haula illadzina ari itu kafir-kafir jeung munafik teh alladzina eta jalma-jalma kazabu anu ngabohongkeun ieu ladina rabbahu ala rabbihim ka pangeran ladina ala laknatullahi ingat ari laknat Allah ala zalimina eta tetep ka jalma-jalma anu zalim. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ibnu Majah an Ibnu Umar katampi ti Ibnu Umar. Innallaha sayaktosna Gusti Allah yuhibbu eta mika cinta Allah idza amila di mana-mana amal saha ahadukum salah saurang di antara aranjeun al amala kana amal ayut kinahu kana yen ngaluskeun si ahad kana eta amal. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis At-Tabrani Imam Tabrani. Ini sayaktosna kami lastu eta henteu kami teh astamilu eta nitah migawe kami ahadan ka hiji jalma hatta usya rilpahu sehingga nyaratkeun kami ka ahad. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Dailami Imam Dailami. Innallaha ta'ala sayaktosna Gusti Allah ta'ala ya'jibu eta ngarasa kaget Allah min sa'ilin kajalma anu menta yas'alu anu menta ieu si sa'il ghairal jannati kana salian ti surga wa min mu'tin jeung ti jalma anu tukang mere yu'ti anu mere ieu si mu'tin li ghairillahi lain karana Allah wa min muta'awwidin jeung ti jalma anu menta pangriksa ya ta'awadu anu maca ta'awud ieu si jalma min ghairin nari lain tina neraka. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al-Khatib Imam Khatib an Ibnu Umar katampi ti Ibnu Umar. Innallaha ta'ala sayaktosna Gusti Allah ta'ala yaqulu eta ngadawuh Allah ana salisu sarikain ana ari kami teh salisu sarikain eta anu katilu rereujeungan duanana malam yakun salagi henteu khianat sa ahaduhuma salah sahijina itu syarikain sahibahu ka babaturana itu si ahad fa idza khanahu tuluy di mana-mana khianat ieu si ahad ka sahib kharajtu tah kaluar kami min bainihima ti antara itu syarikain.
Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Abu Dawud an ibni Hurairah katam piti Abi Hurairah. Innallaha sayaktosna Gusti Allah la yu'azibu eta henteu nyiksa Allah bidam il aini ku cai panon wala bihuznil qalbi jeung henteu nyiksa ku prihatinna hate wala ki yu'azibu jeung tatapina nyiksa Allah bihaza ku ieu. Qala ngadauh Nabi wasyaro jeung isyarat Nabi ila lisanihi kana lisana Nabi aw yarhamu atawa ngasih Allah. Wa inal mayyita sareng sayaktosna mayit yu'adzibu eta disiksa ieu mayit bibukai ahlihi ku sabab ceurikna ahlina mayit alaihi ka eta mayit. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al jamaatu jamaah. Innallaha ta'ala sayaktosna Gusti Allah ta'ala yaqulu eta ngadauh Allah ida akhadtu di mana-mana nyokot kami karimatai abdi kana dua kamuliaan hamba kami tegasna mah dua panon pidunya di dunya lam yakun tah henteu bukti lahu eta tetepikeun ieu si abdu indi di hadapan kami teh naon jazaun pangbalas illal jannata kecuali surga. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis at-Tirmidzi Imam Tirmidzi an Anasin katam bi Sayyidina Anas. Innallaha ta'ala sayaktosna Gusti Allah ta'ala qad harrama eta nyata geus ngaharamkeun Allah alan nari kana neraka man kajalma qala anu ngucap ieu si man la ilaha illallah kana lapad la ilaha illallah ya betagi anu neangan ieu si man bidzalika ku itu lapad la ilaha illallah wajhallahi kana karidoan Allah. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim. Innallaha sayaktosna Gusti Allah yaqulu eta ngadauh Allah yaumal kiamati dina poe kiamah ainal mutahabbuna li jalali ainal mutahabbuna mana ari anu cinta kabeh li jalali kana keagungan kami al yauma dina poe ieu udilluhum ngiuhan kami ka itu mutahabbuna bidilli dina iuh kami yaumala dilla dina poean teu aya iuh illa dili kecuali iuh kami. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Muslimun Imam Muslim an Abi Hurairah katam bi Abi Hurairah wallahu a'lamu bissawab.